Carita ieu nyaritakeun pengalaman pribadi. Nyaritakeun kejadian anu sapertina urang mikir bahwa ieu teu asup akal. Dina hiji waktu orang digawe di pabrik di kota Bandung. Pabrik anu geus lila, pabrik anu berdiri di tahun 88. Awalna orang loba nu nyarita bahwa baheula pabrik ieu loba kejadian-kejadian anu teu asup akal. Tuluy urang panasaran nya bener eta teh kitu. Keur waktu urang asup sip beurang kejadianna jam 8 peuting. Batur urang nyarita bahwa tadi isuk-isuk loba nu kasurupan. Tuluy manehna nyarita siga nu kasieunan. Ai urang ngajawab barijeng diheureuikeun. Lah, nu kitu mah ku aing ngasupkeun ka botol. Kejeng sieun nu kitu. Sieun mah kudu katempo. Bari ieu mah naon sieun kudu katingali mah. Lah. Pas urang ngajawab kitu, hate asa teu geunah. Tuluy urang balik. Geus nepi ka imah, urang asa teu puguh rasa. Tuluy we urang sare. Pek teh dina ngimpi aya jelema hidung leungeunna panjang acleng-aclengan di luhur suhunan pabrik. Urang saking kureuwas barijeng urang ngomong, "Naon maneh bet nembongan ka urang?" Tuluy manehna ngajawab, "Maneh naon maksud ngomong kitu? Maneh rek nangtang ka aing? Sok rek ngadu naon sia jeung aing?" Tuluy urang ngajawab, "Saha nu wani ka maneh? Saha nu nangtang ka maneh? Da urang mah keur heureuy eta mah jeung baturan urang. Teu bisa kitu. Maneh geus bagian jeung aing. Ngadu jeung aing." Tuluy manehna nyampeurkeun barijeng ngajak gelut. Tuluy urang na hate ngadoa, "Ya Allah, mugi Gusti maparinan abdi kakiatan. Kangge ngabinasakeun ieu makhluk nu tos bade jolim ka abdi. Ya Allah, mugi Gusti maparinan abdi kakuatan supados ieu
makhluk nu bade jolim ka abdi binasa. Tuluy urang sabisa-bisa ngadoa nepi ka manehna ampun-ampunan. Ampun, ampun. Tuluy urang ngajawab. Maruk aing ngerek sieun kikiaan. Geus maneh tong sok ngaganggu aing. Lamun henteu maneh ku aing ancurkeun saturunan maneh pika balad maneh binasa sabinasa-binasana. Indit maneh tong ngaganggu aing deui. Tuluy manehna indit.